Awewe lalaki patangkep-tangkep, musik ngaguru, beki tarik, beki motah. Pakalangan pajejel, ku rupa-rupa jalma, jeung rupa-rupa dangdanan. Ujug-ujug walih weuh, aya nu mabok ngamuk, mubak mabuk make botol inuman keras nu geus dipepeuskeun. Sirilik ka ditu, sirilik ka dieu, bru, bru, jalma-jalma nu keuna ku seseukeutna botol rarubuh, getih ngalukrah, nu perlaya balatak. Panuhun kana parantos subscribe, kana acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng gitu. Ibu budak kuring resep kana botol atawa peles, teuing kumaha mimitina. Kawasna mun teu salah, keur umur 6 tahunan, ku nini dibere minyak kolonyo. Sohorna harita mah air mata duyung. Pedah di dinya aya gambar lauk duyung nu sirahna jelema sukuna lauk. Meuni atoh lantaran seungit jeung eta botolna alus, herang ngagenclang. Di harita asana sok ngumpul-ngumpul botol teh. Botol naon bae, nu gede nu leutik kaasup botol kecap, cap panggang hayam, atawa cap kingkong nu aya tulisan nomor 1. Bet nguluy nepi ka usung kuliah, beuki lega gaul, beuki rea botol koleksi, jeung beuki rupa-rupa, boh wanguna, boh warnana. Lain bae botol samodel minyak kolonyo zaman ini, tapi deui botol-botol minyak wangi atawa parfum kamasur, Elizabeth, Arden, Givenchy, Bulgari, Giorgio Armani, Nefertiti. Wah, teu kawilang. Kitu deui botol inuman keras, nu lonyod, nu gepeng, nu buleud. Rea batur tukang dangdan, tukang make sesengitan, rea batur tukang mabok, beuki rea koleksi botol nu kapibanda. Dina eueuh nu mere, meuli, atawa nukeran ku barang naon bae, asal botol nu dipikaresep kapimilih. Puguh bae diurus, ditata piusap, dipernahkeun di hade-hade, dibelaan nyieun lomari khusus. Batur mah lomari buku, kuring mah lomari botol, dijadikeun bahan kaagulan, kanu sakur nu nganjang ka kontrakan. Malah kungsi aya wartawan sagala, kuring diwawancara, dimuat dina surat kabar. Digolongkeun ka jalma nu boga hobi aneh. Batur mah hobi teh ngoleksi batu ali, motor gede, mobil antik. Kuring mah hobi ngoleksi botol. Sok mineng atawa kungsi ngalaman kajadian aneh lamun kuring boga koleksi botol anyar. Kawas basa karek mimiti boga botol parfum Nefertiti sahiji. Nu wangunna jiga piramid, warna biru leleb, ari aksara koneng emas. Najan geus kosong, barang dibuka tutupna aya keneh selengseng seungit angin-anginna. Tas nyeuseub eta parfum, langsung tunduh, reup sare, ujug-ujug ngimpi aya di hiji tempat hara-haraeun. Kuring diseret, bari dengkek ku hiji lalaki jangkung badag. Dijagragkeun ka rohangan nu pinuh ku jalma rea, tapi tartib. Hempak, sarila, nguriling di sisi-sisi tembok rohangan lega pisan. Di tengah-tengah aya kursi jangkung tina emas ditaretes inten permata, anegleng hiji wanoja, geulis kawanti-wanti, dangdanan hurung herang. Ari lalaki nu nyered kuring ngagorowok. Nyembah ka Dewi Nefertiti. Brek, kabeh sarujud,
Pundu kuring diteueulkeun tarik pisan nepi ka milu ngudupruk sujud. Kadenge sora saheng muji-muji Dewi Nefertiti. Dewi Maha Agung, Dewi nu ngabagi rezeki, Dewi Maha Agung, Dewi nu ngabagi rezeki. Jap deui jempling, kuring ditangahkeun. Ngadangong handapeun korsina pisan. Ngong Dewi Nefertiti cacarita ditujukeun ka kuring. Syukur anjeun geus aub kumaula ka kaula. Pek tuluykeun urus sesengitan titinggal kula. Ayeuna anjeun geus di aku jadi balad kaula nu ngawasa panon poe. Kaula sembaheun manusa. Geus kitu mah kuring dilepaskeun tina dengkekan lalaki jangkung badag, malah ditangtungkeun dituyun cenah nyium ramo Dewi nu lalencok terus seungit parfum nu botolna kuring geus boga. Barang lilir kesa ngagarajag saduar awak. Rarasaan teu pararuguh kabur pangacian. Ret kana botol beuki mencrang biru konengna mancerkeun cahaya endah ka bina-bina. Fungsi deui basa anyaran meunang botol vodka merek Siberia. Keur dielapan cocok kayu gabusna coplok. Hieup bau inuman keras nepi ka lenglengan. Kapiuhan bet terus ngimpi aya di tempat pesta rame pisan, pabuis, para tamu, pasuliwer nu darangsa, awewe lalaki patangkeup-tangkeup, musik ngaguruh, beuki tarik, beuki motah. Pakalangan nu pajejel ku rupa-rupa jalma jeung rupa-rupa dangdanan. Ujug-ujug walihweuh aya nu mabok ngamuk, ngubak mabuk make botol inuman keras nu geus dipeupeuskeun. Sirilik ka ditu, sirilik ka dieu, bru, jalma-jalma nu keuna ku seseugeutna botol rarubuh, getih ngalukrah, nu perlaya balatak. Tapi musik teu eureun, nu darangsa oge teu eureun. Cakakak, cakakak, di juru sora seuri tanding gelap saleser. Aing geus hasil ngagubruskeun manusa. Teu pira ku inuman keras nepi ka tega maehan, nepi ka tega migawe nirca. Haram jadah. Kuring eling tina katur lengan, awak ngadeg-deg, leuwas jeung sieun. Kuduna mah botol urut inuman keras kitu dibabetkeun. Tapi henteu ieu mah malah tuluy dikekeuweuk. Tur isukna gancang neangan deui sugan aya botol vodka merek Sejen nu wangun jeung warnana beda. Ngurus botol koleksi saat cul naon, cul kana kewajiban agama, cul kana gaul jeung jelema, di poe ka poe, detik, menit, jam, beak dipake ngoprek botol. Ditatap, diusap, diteuteup warnana, ditingetan wanguna, diangse urut bau jeung seungitna. Dirarasakeun pantasi nu datang marengan atawa nuturkeun sabot ngaraneh botol-botol nu geus ngaratus ngarebu. Sugema hate lantaran geus manggih kajinekan hirup pikeun satuhu satia kana koleksi botol. Hiji poe torojol kapi emang ti lembur ngalongok bari ngirim botol cenah bawa ti Mekah basa munggah haji sawatara taun ka tukang. Botol warna bodas haseup, wanguna persis pocong. Labelna warna beureum getih, aksara diparungkel-paringkel jiga haseup ngelun, unina ruh ar-ruh. Mangge resep kana botol ieu teh ngan keurana haon galutak galituk ongkoh ibina jeung barudak di imah sarieunun pajah teh botol jurig rek dijual ka kokorompong lebar ras meulina ti Mekah mahal jeung estu kabeneran hiji-hijina deui
Ingat boga alo resep ngumpulkeun botol. Tah, emang milu andil. Sugan we kapake. Hatur nuhun, Mang. Tang tos kaanggo pisan. Kuring atoh, geus emang balik seperti sasari. Tutup botol dibuka, diambean. Seleksek, hiek, nya we bau mayit, bau sirara. Leng, kuring katur lengan, kawas basa tas ngambean botol parfum Nefertiti jeung vodka merek Siberia. Teuing ngimpi, teuing naon. Ngan kuring rarasaan teh maot, terus digarugulung, dimandian, diboehan, dikocotan minyak ruh arruh tina botol pamere emang. Diasupkeun kana pasaran, digarotong. Salatan tong. Kadenge, sora tinggereneng tapi jentre. Salatan atuh, moal enyan teu. Aya deui sora nembalan. Tapi pan keur hirup na tara salat. Bebeurieun keur hirup atuh lapur, geus pae atuh salatan. Kalumrahan mayit, Di masjid. di masjid. Nah di mana deui atuh? Pan tara ka masjid ieu jalma teh. Batu rabul berjamaah, ieu mah nguyek nyawa botol. Leng, poek, poho, buntu. Ingat-ingat geus nyaring di hiji tempat anu rupek, heurin hese usik-usik acan. Di sisi digigir ngan botol jeung botol ngaheurinan nyedak-nyedak. Naon ieu teh? Kuring gogorowokan, hayang ojah tapi teu bisa sabab kagencet ku tumpukan botol. Leuheung lamun bersih kawas nu kukuring dipiara di dama-dama. Da ieu mah rame teh ku kotor, hideung lestreng, cepol, bau liwati bau. Ieu amal pagawean si laing. Keur di alam dunia, hiji sora handaruan nembalan. Teuing ti mana? Pan gawe ngagugulung botol. Nepi ka poho kana akidah, kana ibadah, kana akhlak, kana amal kahadean ka sasama manusia. Da hirup si laing beak dipake munjung muja botol, mika cinta jeung mika reueus botol. Nyawayahna si laing di alam kubur kudu daek dikekeyek ku botol nepi ka datang lebur kiamah. Teuing iraha, teuing isuk, teuing pageto, teuing sataun, 2 tahun, atawa 1.000.000 tahun. Wallahu alam, angin Allah nu maha uninga. Satengahing ripuh kabina-bina, diseret, ditindihan, ditinggangan ku botol, panon bet bisa nenjo kabeh pentas. Kalebah jelema nu keur ngahunang hening di hiji patamanan lega kabina-bina. Diriung-riung ku para juruladen saromeah, rupa-rupa dahareun jeung inumeun nu ngatak uruy ngabarak. Nah deuleu, sora nu tadi handaruan ngawara deui. Eta contoh jalma iman ka Allah jeung getol amal soleh ka sasama manusia. Barang asup ka alam kubur sedong heureut ngaradak ngalegaan. Bray, caang narawangan, manehna culang cileung, molohok hookeun, terus aya nu ngabejaan deui. Teu kudu heran, ieu teh nikmat kubur pikeun jalma nu iman, nu taat ngalaksanakeun parentah Allah jeung Rasulna, sarta ngajauhan sagala nu dilarang ku anjeunna. Dibarung ku getonyeun kahadean ka sasama manusia, pek sing tumanina tentrem dina karunia Allah Subhanahu wa taala, sing betah nyicingan alam kubur nu pinuh berkah katut ganjaran tina iman jeung amal soleh andika. Tuh tingali ayaan jalma nu keur hirupna iman kana botol, ibadah kana botol, amal soleh ka botol, alam kubur nage di jalan botol. Leng bet ngolebat kasadaran yen hirup teh Islam najan saukur akuanan. Keur hirup teh iman sanajan teu kabuktian dina kanyataan. Bet diparengkeun letah ngucap istighfar,
Nyah benta gening hirup keneh. Cikeneh ngajoprak kapaehan bari leungeun ngekewuk botol pamere amal. Botol minyak mayit nu nyababkeun kuring kapangpengkeun kana fantasi ke alam gaib jadi mayit. Meneran di masjid deket imah ngamimitian azan wanci magrib. Gura-giru kuring ke kamar mandi bebersih, wudu, salin baju nu bersih jeung samping weuteuh. Aturan cep, Ustad Ahmad sesepuh masjid ngabagiakeun lebah lawang kamana bae tara katingali. Nu mawi sibuk memere skripsi Pak Ustad. Kuring neangan alesan. Memang enya keur ngahangkeutkeun skripsi tapi hese anggeus da teu kaur ku bobogohan jeung botol. Dupi koleksi botol na kumaha? Tos nambihan seueur. Ustad Ahmad nanya deui. Apaleun manehna lantaran kungsi maca tulisan ngeunaan hobi kuring kana botol dina surat kabar. Nu mawi bade diical atanapi dihibahkeun kanu peryogiun. Obrolan tekebat kapegat ku komat. Sieun disebut bohong, pedah geus ngomong ka Ustad Ahmad, isukna sakabeh botol nu aya diborongkeun ka tukang kokorompong. 15 karung padet metet. Ukur hiji nu disesakeun botol minyak mayit amere emang. Hitung-hitung keur pangeling-eling. Ayeuna mah unggal jol ka masjid tara dibagiakeun ku kecap haturan. Boh ti Ustad Ahmad, boh ti jamaah sejen. Sabab geus larbek. Tetela, salat berjamaah leuwih hampang jeung babari tinimbang ngurus botol nu mindeng mangpengkeun kuring ka alam pikasieunneun. Komo kapangpengkeun ka alam kubur ngebatan sakitu kaayaanana. Untung saukur riwan atawa gunam. Ladang ngajual botol ukur 1/10 atawa boa 1/100 tina harga pameulian. Tapi teu naon. Malah ngerasa untung, sabab barang tukang kokorompong mayar meneran pisan aya nu datang mawa proposal ti panti asuhan yatim jeung pahatu. Digebrokeun kadinya kabeh, dipake sodakoh infak. Patugas nu narima ngadua. Barakallahu fi mali wal ahli. Berkah Allah keur harta jeung kulawarga anu maparin sodakoh infak. Alhamdulillah ya Allah, abdi dipaparinan keneh kasempatan hirup kangge ngomean sagala kalepatan nu atos-atos. Mugi janten buktos keimanan sareng amal soleh abdi ya Allah. Nu salami ieu sumembah kana karesep hawa nafsu. Kuring sumegruk dina sajadah sabada ngadekul wiridan ditutas magrib nepi ka datang isya. Pamirsa, rupi namung sakitu anu kapihatur, kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.